Assalamualaikum. Bapak kebenaran. Karena rawan ya. Pak, mangga Pak. Rehat. Bapak sehat? Ya Pak, di Bapak sini. Oke. Cing nyokot cai segelas mah yang minum bapak teh. Ajarang. Oh, buat gua. Mangga Pak, mangga Pak. Mohon. Bapak tegadungna naon atuh? Lain yang ai kanang domat teh panti lah membadak belah dieu teh. Mun atuh Pak eta teh kaluru itu domba teh tinggal 2 deui. Itu teh tinggal 2. Nuhun Pak. Bapak hampura geuning anak bapak teh ieu teh. Lain dibajakeun babi teh kalau diajak sangsara tuh Pak. Kumaha? Keun bae sing sabar. Sing sabar dah hirup mah teu anger ieu roda kahirupan teh. Berputar inti nama urang mau ulah bosen ngadorongna. Sok sanajan bisa bari lumpat, bisa bari lalaunan, bisa bari ngesot. Dorong lalaunan, pentingna aya ikhtiar, aya aksi engke ge aya reaksi. Ulah eureun ikhtiarna gedekeun sabarna keun bae. Da alhamdulillah budak bapak mah baheula. Diinitkeun sakola, diinitkeun ngaji. Sangkan tumarima kana takdirna. Kan bapak mah dah henteu kitu. Keun we. Da bapak ge baheula teh jauh ujug-ujug biasa we kieu. Nyai bapak mah papana kasih lain. Menang ngaji keur leutik, menang sakola, ayeuna ujian hirup teh. Ulah tangah kaluhur. Da batur ge anu saranang ayeuna baheula 1000 heula. Tarimakeun kana takdir. Jadi nu disebut syukur teh narimakeun kana pamerti Gusti syukuran. Ngan mihapekeun teh omat. Salat nu 5 waktu, digawe. Da bapak mah baheula kasih lain, ya. Jadi minantu mimiti narima tugas di bapak bahwa budak bapak hirup di alam dunia sing tamat nepi ka surga. Ukur ngeusian beuteung nama da babari keun da urusan dunia moal beakeun ngadon beak umur kan mihape ibadah mihapekeun teh da tanggung jawab sih sing gede hate hirup mah sing gede hate nyai anak sing gede hate ulah loba pikiran loba keun magawe loba pikiran mengadon kitu di kitu deui nya oman keun bae entong make jeung kitu sing gede hate henteu misah-misah jelema leutik jelema gede Bae aa da abi mah nampi di masih di sana kali yang cecopet oge. keun bae da nasib mah lain nu ngatur urang aturan Gusti nu masuci geus tong kitu tong kitu Aku si bapak. gerak kacai we gerak kacai we di gerak Ya, manis mohon. geus tong kitu juga gerak kacirong Hampura Bapak. sok gerak kacarai we gerak kacarai utang lo bari we ya Allah angkat harakat derajat anak urang kieu teh Gusti nu Maha Agung